Wilujeng Sumping di channelna RBT TV. Anu nembean ngeklik ieu video kada hilap di subscribe heula, di like heula, kanggo uang parkir nanya. Hayu urang sasarengan puter ieu videona, puter ieu lakona. Wilujeng nonton. Enjoy. Nah, itu udah kurang sekolah teh online kan, tapi bayaran muru dulu aja di sekolahan. Guru teh kumaha sih? Narua budak orang kayak gitu. Naon pengen bayaran kuota wae. Oh, meuli deui kuota, aing mah olok duit. Salaki aing susah kerja. Aing kuota teh naon? Aduh, teu ieu piraku teh nyaho. Kuota teh paranti HP geuningan budak geuningan. Lamun eueuh kuota mau bisa jalan budak iya sekolah kan ngirim ke pakai kuota barengan. Naon juga. Tak kuota. Naon kuota teh? Tapi aing Itu ibi-ibi ngomong ke naon nya. Tanya coba tingali kali itu. Cuk, kena naon? Iya, Cek, ngomong sekolah. Kena naon, Cuk? iya Cek, budak sekolah bayaran unggal bulan lieur unggal bulan ge. Bayaran itu, bayaran anu. Cuk, urang ge sarua unggal buat teh daang timbang ukur jeung teri, jeung asin, jeung tempe, jeung tahu bapana tarang ngaduit. Kuota, Cok, kuota. Ai kadang jeung pindang, ngeunah Cuk, dang jeung pindang ge komo di jeung cobek terong mending ngeunah pisan. Aing mah ngomongkeun kuota siap pindang. Lalablok komo paeuteuy jeung sambal goang mending ngeunah teh. Ngomongkeun kuota, bayaran bulanan budak. Aing ngomongkeun dahareun. Pai surubuk yang ngeunah pugu. Astagfirullah, Cek, ya dangukeun abdi. Bayaran bulanan. Ece boga budak teu sakola. Kurang mah sok dahar lagi mau ukur jeung sambal ge Astagfirullah, ngeunah, sambal ngeunah. Cek, dangukeun. Celina buka tuh, Cek. Ye, dangukeun bayaran kuota. Bayaran kuota teh meureunnan unggal bulan budak sakola. Budak teh pake kuota. Ece boga budak henteu, boga HP henteu budak. Oh, budaknya orangnya boga tuh budak mah. Di tadi ge ngomong gitu, Cek. Oh, ngomong atuh tadi urang mending ngomongkeun teri jeung pais terong. Aing kita geus ngomong. Ira ngomongkeun Tadi pindang. banget tadi. Siang ada jeung pindang, tadi ngomongkeun jeung cobek terong, pais turubuk. Oke, dia mah balik papa hareun. Sore ya, betunang ngejo ya, kekedeng di budak balik kayak ngendaang ya. Wajah dama ya, mais turubuk ngeunah euy. Mak, Naon ari maneh? aing beli kuota. Keur isuk enggas di bea duit ke jajan, enak jajan di wae, jajan wae. Beli kuota tadi. Enak jajan jajan wae si burit jajan wae. Minta duit. Geus burit jajan wae, dang enak mah waktu daang. Beli kuota. Siangan hayang jajan wae. Keur isuk enggas meuli permen, geus meuli ciki, di kamanakan eta permen jeung ciki. Beli kuota jeung HP. Ngejo bapak siap terus hayang daang. Kayak ieu kumaha sih? Naon dari mana? Bahasa lemesna Sunda leureun naon sih? Oh, padangan. Hari mana menit teh nyaho-nyaho acat. Mana? Cicing geus lila di oge. Iya kumaha sih urang teu ngarti. Naon? Ieu bahasa Sundana sirah teh naon? Ari siap legug ari bahasa lemesna sirah teh masaka. Oh, ari siap ya. Soalnya tuh deui ngerti banganya doang. Atuh dah jawab atuh ulah bari nololkeun. Oh iya dia biasa dah. Entas ulah ribut wae mendingan ngerjakeun tugas ayeuna buru selesaikeun. Hayu. Duh, orang boga PR minta tolong ka teh 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 minta tolong atuh. Tolong Naon? Ieu PR bahasa Sunda. Kudu ngolah Ieu lagi kerjakeun tugas lah loba keneh. Kadang ya sabar. Teh kieu udin teh kadu PR tutarucingan bahasa Sunda. Ari gajah hiber teh katingali naonna? Belalai na? Lain atuh.
Kalau jahi bermakan tempat bohongna. Ari ucing mencak naon heula. Suku nah heula lah. Nyalain atuh ari ucing luncat tah. Kudu niat heula. Amun teu niat mah moal luncat meureun ucing ge. Emang Udin kota sep tengah gugol sorangan. Jadi tadi minta ka mage kalau ngomong ke nyangu jeung bapak dek balik cenah. Indung mana mau ngomong ya kadang-kadang matara nyambung dasar budeg. Nah ulah kitu atuh kitu-kitu ge indung urang. Nya heueuh dasar tapi nu Atuh da. Nya tuh teh nuhun tos ngagel di HP teh. Da udin mah teu gaduh kuota minta ka mage teh dibere. nya sama-sama. Nya tuh udin bade uih heula nya. Nya sok mangga mangga. Lir, sia si atem kunaon ci icelina teh budak-budak teuing kesel deeng ngomong naon teh. Ye, Cek. Da kumaha geus karakterna kos kitu budeg. Jadi sabar we urang mah. Turunan saha sih si atem capek aing ngomong teh bari gogorobokan. Capek genggorok aing dari tenggorokan tah kan. Cenah kudu sabar tong emosian. Nyo aing teh sabaran. Capek aing mah si atem ieu ari. Heeh, ayeuna mah kajen encepkeun. Da kumaha? Kitu ge ieu tetangga urang. Mangane we capek aing. Aing mah cing we ngarti henteu. Ah, Tuh, goblok aing ngomong wae teh di Denis. ya si Ece ieu mah sarua kos tadi atuh gitu. Nyawa aing mah capek ang ngejelaskeunna. Sabaran, Cek. Dewa wae teh, keur ngomongkeun si Adeng. Oh, si Atung nu budeg jalan sih. Oh, Itu, kenalnya emang kunaon tadi. ieu mana budeg aing ngobrol naon sok teh nyambung. Piraku ah. Heeh, Cek, kamari Cek. Si ieu. Ini ka ke dieu. Udah atuh kadang ah. Gadang dijelaskeun. Naon itu di Kamari teh si Ece teh ngomong jeung cek anu budeg teh eta. Heeh. Si ieu mah emosian. Nyawa aing capek ngobrolkeun kuota malah kanu pindah. Pais turubuk segala. eta kumaha tuh? Ampak-ampakan wae meureun maneh. Nyawa aing kesel. Oh, dang geus kitu da budeg meureun heula lagi, Ceu. Oh nyawa ah. Tapi aing mah saat main mah men kene nyamuk jadi balik. Urang kamari ngomongkeun jeung ceu eta mah teu nyara rambung. Terus belanja tuh orang beli tahu, tuh beli pindang, tuh beli peca, cabe, marahal di situ itu di loji. Kita nanya itu. Oh, harganya beli marahal tahu ge goceng aya nama. Cabe ge 20.000 saparapat. Si Ine. Oh, tuh pindang geunah pindang deuleu. Si Ine, Bi. Ih, beli tahu ah. Bi, si Ine numpun teu. Tahu teh itu pai tahunna. Si Ine. Oh, beli tahu 2.000. Liur aing mah. Balik aing mah buru-buru. Liur. Sar ibi-ibi budeg aing nanya si ini ngajawab tahu. Ibi-ibi teh budeg dasar. Geus liur aing mah. Gitu aing bicara rape ngobrol jeung manehna ah. Ngomong Naon oh. kaler. Oh, tahu kan ieu ah. Budeg abdi ge tos nyarios ke ece-ece teh. Sing sabar, udah tidur sama emang mesti. Aing teh sabaran. Gogorokan gitu kadengeun. Ai ibi ngaromong naon? Ai budeg teh naon sih? Ngomongkeun si Atem manehna budeg. Si kunaon teh tadi teh ngadengekeun. Digireun ceuli oge. Ai budeg teh ieu tah kecil ece ieu tah. Conge. Teu biasa ngadangu. Abdi Conge nyote conge. Oh, gitu. Dasar lola.